Pancek tanggal 14 bagian caang bulan Palguna tahun 1272 Saka atau tanggal 22 bulan Februari 1350 Masehi. Lingga Buana di istrenan jeneng Ratu Negeri Sunda ke-30 hiji di dayeuh Kawali pahlawan Abiseka Prabu Maharaja Lingga Buana. Memehna ingnyana kungsi jeneng Adipati Lilana 7 tahun marengan pamarentahan Akina Prabu Lingga Wisesa. Laju kungsi jeneng Mahamantri ngarangkep Prabu Anom Lilana 10 tahun marengan pamarentahan Ramana Prabu Ragamulya. Prabu Maharaja Lingga Buana ti Prameswari Dewi Lara Linsing boga sewe opat cikalna awewe gelar kadunya tahun 1338 Masehi ku akina diberengaran Citra Resmi kuramana diberengaran Diah Pitaloka. Sewe nuka dua jeung nuka tilu pondok umur mulang dina umur satahunan. Seuna nu bungsu lalaki gelar kadunya tahun 1348 Masehi kuramana diberengaran Niskala Wastu Kancana. Cak ulah macul diulukukeun ulah ngasek dirarahaneun urang teang bae kalebahna urang sorang lalakona sasakala perang bubat.
Sing telete ki Pangulusura ulah tepikeun urang-urang lir dangdan. Cek Prabu Maharaja Linggabuana kaki Pangulusura nu kapapancenan jadi utusan dibarengan kurakean Senopati Yuda Sutrajali. Pancen sejadi laksanakeun Gusti Prabu, kami amit undur. Cek ki Pangulusura bari tuluy cengkat dibarengan ku cengkatna rakyat Senopati Yuda Sutrajali. Brel mugia sing lungsar langsar, cek Prabu Maharaja Linggabuana kadua utusanana. Ki Pangulusura jeung rakyat Senopati Yuda Sutrajali ngagedig mulah jukut dongdoman nu ngageba di satang karaking alun-alun bubat. Lelempangana laju cepat muru lempengan kadaton Majapahit. Najan kasebutna isuk-isuk, hawa di dayeuh Trowulan geus karasa heab-heabna. Kesa ngucur tina tarang Ki Pangulusura. Rakean Senopati Yuda Sutrajali muka tali jubahna. Gapura kadaton karak tembong pupucukna mangrupa bebelahan candi sapasang. Ki Pangulusura jeung rakyat Senopati Yuda Sutrajali ngaliwatan sababaraha babakan, mentasan sababaraha cukang solokan, komo kunucan apal kakadaton teh karasa jauhna. Syukur panjenengan datang ku sorangan, Ki Mahapatih geus nungguan di purina. Cek patih lembu peteng nu ngaluluguan bayangkara-bayangkara nu ngajaga lawang gapura. Kami sejang ngemban pancen Ratu Nagri Sunda pikeun nepungkeun Sri Maharaja Raja Sanagara. Cek Ki Pangulusura bari netep seukeut ka patih lembu peteng. Kula ge sejak mancen tugas ti Ki Mahapatih sangkan utusan ti Nagri Sunda kudu ngadep heula ka inyana samemeh ditepung lawungkeun jeung Bre Majapahit. Tembal patih lembu peteng tegeg. Seg lebah mana puri Ki Mahapatih. Rakyat Senopati Yuda Sutrajali nempas. Nempo galagat kitu, patih lembu peteng rada muringis bari tuluy nunjuk ka pelebah putri Mahapatih Gajah Mada. Yuk kukula dianterkeun, cek patih lembu peteng bari moyongkod. Bari tungenah Ki Pangulusura jeung rakyat Senopati Yuda Sutrajali nuturkeun patih lembu peteng. Ngan ukur sababaraha puluh lengkah geus cunduk kaburuan puri Mahapatih Gajah Mada. Bayangkara nu ngajaga puri nyandoyongkeun awakna ngahormat nu anyar cunduk. Di patengahan puri kasampak Mahapatih Gajah Mada keur badami jeung patih-patih sahandapeunana. Lenggah ki utusan, cek panghiap Mahapatih Gajah Mada bari imut kapaksa nungan saules pisan. Panonama moncrong mata helang kaki Pangulusura jeung karakean Senopati Yuda Sutrajali. Saenggeus neuteup ka balarea nu aya di patengahan puri, Ki Pangulusura jeung rakyat Senopati Yuda Sutrajali geek diuk sila kalawan tarapti. Henteu mendeko tapi ajeg panceg bari males pencrong balarea. Syukur panjenengan daratang, memang kitu kuduna. Cek Mahapatih Gajah Mada bari seuri ngahampas. Dua utusan Prabu Maharaja Linggabuana pungak pinguk silih reret beungeut teu ngarti. Nah kami teu langsung ditepung lawangkeun jeung Bre Majapahit. Ki Pangulusura kapaksa nanya. Mahapatih Gajah Mada nyerengeh heula bari raret-reret ka patih-patih nu dariuk gigireun jeung tukangeunana. Bre Majapahit geus mercayakeun ka kula ngeunaan babadamian jeung panjenengan nu jadi utusan. Cek Mahapatih Gajah Mada bari molotot lir nurek ngalegleg. Kekeke begitu kaharti apanan ti memehna ge geus pasini yen Prabu hayam wuruk teh rek mapagkeun kari-kari ayeuna teu bisa ditepungkeun. Ki Pangulusura nempas barik malik molototan Mahapatih Gajah Mada. Sajongjonan mah nu paperong-perong teh kawas nu moal ngaricep deui, tapi Mahapatih gewat micen salasah ku seuri ngahaha. Kamari kula geus badami jeung Sri Maharaja Raja Sanagara Prabu Hayam Wuruk. Bieu kula geus badami jeung panggung-panggung Majapahit di ieu puri. Kabeh geus sapamadegan yen waya bala Majapahit poe ieu
kudu sasayagaan. Bisi aya mau ngamuk Gajah Meta. Cek Mahapatih Gajah Mada bari sorana rada digeram-geram. Nya alus wae eta mah, hartina dina cundukna waktu upacara jatuh krami. Kaayaan bakal aman tingtrim ngan Ki Panghulusura nyaritana kapegat. Poe ieu aya 2 acara. Malah nupang pentingna pisan mah upacara seba upeti ti ratu-ratu sanusantara ka Bre Majapahit. Jadi upacara jatuh krami kehelanan ki utusan. Panjenengan kudu nyaho kana segala rupa nu keur disanghareupan ku nagri Majapahit. Cek Mahapatih Gajah Mada beuki teugeg. Ki Panghulusura rek nambalang tapi ping-pingna kaburu ditepak ku rakyat Senopati Yuda Sutrajali. Ulah kabawa ampek lur. Ki Panghulusura kapaksa nyengker amarahna. Hampura kula mun memehna teu ngabejaan heula. Perlu ku panjenengan dikanyahokeun yen daratangna ratu-ratu sanusantara ka ieu dayeuh Trowulan. Lain rek nyaksian upacara jatuh krami, tapi rek seba upeti tanda takluk ka negeri Majapahit Raya. Cek Mahapatih Gajah Mada bari dangdak dengdek legek. Tapi negeri Sunda mah teu kaasup itungan Ki Mahapatih. Rakyat Senopati Yuda Sutrajali mairan. Tah geuning ku panjenengan kasurti. Cek Mahapatih Gajah Mada bari nyerengeh nyepirakeun. Memang tepi kadanget ieu nagri Sunda ku kula diiwalkeun sabab kula ngajenan tatali kakeluargaan kadaton nagri Majapahit jeung kadaton nagri Sunda. Jadi kahayang dia nagri kami ge kudu takluk ka Majapahit. Ki Panghulusura meh-mehan cengkat. Kudu henteu teu kudu henteu, tembal Mahapatih Gajah Mada saenggangna pisan. Maksud dia Ki Panghulusura teu kawawa pikeun teu ngambek. Putri Citra Resmi geus dicendekeun tetulus dijieun prameswari garwa Padmi. Kitu cek putusan Bre Majapahit tadi peuting. Tembal Mahapatih Gajah Mada. Renjag 2 utusan nagri Sunda ngarenjag reuwas lir dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Naha tengah bejaan ti anggalna. Ki Panghulusura morongos. Memang eta putusan karak cindek tadi peuting. Leuwih centrena Putri Citra Resmi Diah Pitaloka kudu dipasrahkeun ka pihak nagri Majapahit minangka upeti di nagri Sunda. Tembal Mahapatih Gajah Mada tandes pisan. Renjag deui 2 utusan nagri Sunda ngarenjag leuwih reuas batan tadi. 2 anana dadana ngaguruh tutunggulan ceulina panas naksrak beungeutna asa direram. Ki Mahapatih nu bener nyarita teh naha ieu teh putusan Bre Majapahit atawa putusan dia sorangan. Rakyat Senopati Yuda Sutrajali amarahna teu kaampeuh. Pun Prabu Maharaja Linggabuana teu satuju teu nanaon hartina urang nagri Sunda hayang waluya kudu geuwat baralik deui. Cek Mahapatih Gajah Mada keukeuh negdreg. Jauh di jugjug anggang di teang, kami teu sudi diwiwirang. Ki Panghulusura neunggel meja ukir hareupeunana tangka tepi ka beulah. Renjag panggung Majapahit kabagean reuas nenjo aki-aki leungeunna lir baliung. Panjenengan ulah ngarusak banda kula. Mahapatih Gajah Mada kituna teh bari nangtung. Tapi dia montong ngaruksak anjeun urang nagri Sunda. Rakyat Senopati Yuda Sutrajali bari tuluy nangtung nyang hareupan Mahapatih Gajah Mada. Nempo kitu balaria kabeh ka bawah narangtung. Panjenengan ulah lalawora adigung disayang mau. Sek Mahapatih Gajah Mada bari tutunjuk kana irung rakyat Senopati Yuda Sutrajali. Panunjuk Mahapatih Gajah Mada ditakis bari tuluy dikepeskeun ku rakyat Senopati Yuda Sutrajali. Nah dikira kami keung ku pantar dia. Hayo geura cabut keris dia. Mahapatih Gajah Mada teu kaampeuh nahan amarah. Serepet nyabut keris tapi kapiheulaan cepet ku rakyat Senopati Yuda Sutrajali. Keris rakyat Senopati Yuda Sutrajali
Songona geus napel manten lempang lebah jajantung Mahapati Gajah Mada. Julung-jeleng pandita-pandita Majapahit nu milu ngariung di eta tempat. Nyapih dua lalaki nu karisa kotret deui kana silih pateni. Bejakeun ka ratu dia. Sunda moal gimir sok sanajan keur aya dina elek-elekan buaya. Cek rakean Senopati Yuda Sutrajali bari ngasupkeun deui Krisna kana sarangkana. Demi sumpah amukti palapa, Sunda kudu ditumpas, Sunda kudu takluk ka Majapahit. Dagoan di alun-alun bubat, dagoan panarajang wadia bala Majapahit. Cek Mahapati Gajah Mada bari ngacungkeun Krisna nunjuk lalangit. Kami moal gimir Gajah Mada atawa warah. Gerak keprik wadia labadia, sakalian sang hareupkeun ratu tipu, hayu urang tarung di palagaan bubat. Ki Panghulu Sura teu eleh wewesen. Hayu cuang ka pasanggrahan lur. Cek rakean Senopati Yuda Sutrajali bari ngaleng Ki Panghulu Sura. Kejlik ninggalkeun Puri Mahapati Gajah Mada. Balarea urang negeri Sunda geus saged darangdan. Harurung harerang, bruy biru bray bodas, panginding-inding, pangandang-andang, mojang-mojang harerang mencrang. Tika jauhan rentang-rentang Ki Panghulu Sura jeung rakean Senopati Yuda Sutrajali lempang lir nu balap lumpat. Ana srog hareupeun Prabu Maharaja Linggabuana, Ki Panghulu Sura ciweuh nyarita. Tiwas Gusti Prabu, urang kena ku pitapak. Jalir janji mengpar tina panyangka, urang Majapahit geus hianat. Rakean Senopati Yuda Sutrajali ngembang wera. Rob para panggung nyalampeurkeun ngalingkung dua utusan nu karek datang. Galantang Ki Panghulu Sura nyaritakeun kajadian di Puri Mahapati Gajah Mada. Di pairan ku rakean Senopati Yuda Sutrajali. Renjag para panggung, gidir para sinatria, lahleuh para mojang, luk tungkul putri Citra Resmi nyuksruk kana dada indungna. Purah rai ruhak najero dada Prabu Maharaja Linggabuana. Kerung liwung halis maung, kekerot nahan amarah. Kumaha cek pamandegan dia. Cek Prabu Maharaja Linggabuana bari netep seukeut ka Ki Panghulu Sura jeung karakean Senopati Yuda Sutrajali. Hawar-hawar geus kapireng rupa-rupa sora tatabuhan, sora wadia bala Majapahit nu ngamimitian indit ka medan perang. Maju jurang mundur wirang Gusti Prabu. Tembal Ki Panghulu Sura. Mun kitu bere kami waktu, moalila kami rek mantengkeun rasa kakaruhun, mantengkeun sukma kahiyang seda niskala di Mandala Bale Agung. Kejlik lingsir bus kakemahna. Cep simpe wadialaba negeri Sunda, amarah ngaganjel dina dada, kakeheul ngagendok dina ti corona.